Kunaon make kopiah kos gitu? Eta teh penganiayaan terhadap Islam. Urang teh nyawa sejarah dipake bae pan ku urang. Anak urang dibelikeun nyok. Tolong, aja pamajikan urang, milih hiji deui cenah jang di dieu, jang di dieu. Teu nyawa sejarah makana. Mun urang nyawa sejarah Inggris. Masya Allah. Eta teh non kitu ngaranna pembantaian terhadap umat muslimin, mukminin. Ulah. Cukup pakai kopiah bae, cukup pakai kopiah hideung, make kopiah haji ulah make nu moncongong kos itu. Bila perlu geus urang mah daripada wa taqdilana biha jami'a ma natlubuhu minal hajat wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wanada ashabul jannati ashaban qad wajadna ma wa'adana rabbuna haqqan fahal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqan qalu na'am fa'adhana mu'adhdhinun bainahum al-la'natullahi 'alal zalimin. Wallahu a'lamu bimuradi wa nadalan nyeluk sapa ashabul jannati pirang-pirang kang anduene surga asaban naring pirang kang anduene neraka taqriron wa tabkita nara netepkeun lan kenara ngahinakeun an qad wajadna satune kalakuan iku temen nemu ingsun sadaya mawa adana ing barang kang wis ngajangjikeun ingsun sadaya rabbuna sapa pangeran ingsun sadaya minas sawabi saking ganjaran hakko kalawan nyata. Fahal wajadtum maka anatan nemu sira kabeh mawa'ada kum ing barang kang ngajangjikeun ing sira kabeh rabbukum sapa pangeran sira kabeh minal azabi saking siksa hakko kalawan nyata. Qalu ngucap ya ashaban na'am ing lapad na'am inggih. Fa'adzana mu'adzinun maka nyeru sapong kang nyeru nada munadin tegese nyeru sapong kang undang bainahum ing dalam antarane bainal fariqaini tegese ing dalam antarane pantarara yani ashabul jannah ashaban nar asma'hum ngarungwakeun ya munadin ing fariqain an satune kalakuan laknatu iku tawilanatullah alal ka'ala zalimin iku tetep ing atase wong kang zalim kabeh alladzina yasudduna an sabilillahi wa yabghunaha 'iwaja wa hum akhirati kafirun. Wallahu alam bimaradi alladzina nyatane wong akeh kang padanya gaya alladzina kabeh saing manusia sabilillah saking dadalan Allah dini tegese agama Allah wa yabguna alan nyupri alladzina kabeh ing sabilillah ayat lubuna tegese jara rupiah alladzina sabila ing dadalan agama Allah wajah ing bengkok muwijatan tegese kang ngabengkokaken wa hum lan utawiya alladzina bil akhirati kalawan akhirat kafiruna iku kang kafir kabeh.
masih keneh terusan ayat nu kamari di mana kamari teh ahli sorga teh dibejaan ku malaikat. Wahai jelema nu iman, wahai jelema nu iman tur amal soleh, antil kumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Ulah asa-asa syuk geraka ditutuh sorga nu geus disadiakeun jang maneh jung geura ulah di dari bae ribet. Gera berangkat berat. Mana pimpinan kapilah namana ieu? Itu ayat. Gara-gara benderana gara berangkat. Ayo geus berangkat kabeh ka sorga. Masyaallah. Dipimpin geus puguh ku Sidina Abu Bakar Siddiq, ku Sidina Umar, ku Sidina Utsman, ku Sidina Ali, Sidina Hamzah. Berbagai sahabat-sahabat kabeh berangkat mimpin para penganut-penganut. Dilanjutkan ku para kitu aulia-aulia Allah geus puguh al-aimatul arba'ah. Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hanafi, Imam Hambali. Berikut pengikutna berangkat ke surga. Jeung anu nuturkeun anu iman jeung amilus solihat. Turuy ke belah diana ku para wali-wali sanga. Ayo terus wah cenah aing adena geus jarah. Baheula sia geus. Wah berarti aing teh ngeangan cenah bandarana. Salat henteu. Jarahna ge teh salat. Emang sia bisa teh salat gitu aing mah jarah ge neangan peperet. Sugan bae aya sakorsi. Kama lain zarah tanokasi dagang melalui zarah, dagang melalui umroh, dagang melalui haji, dagang tanokasi itu haji ulah itu sanung ulah pana tuh cenah kitu amat aing mah kitu bae da ieu teh kudu kubatu masalah we geus pokona teh mah dagang tah ngantak balalangkrut ge boga pondoknya na aju ngadirikeun yayasan umroh bangkrut pondok sebab niatna ge lain deuk ngaluhurkeun agama dagang kabehan teu aya hiji dua nu bebeneran kula ieu deuk ka Mekah geus aya tu jamaah nama lantaran ieu jamaah perlu pembimbingan besi salah toapna besi salah engke saina jeung sajabana kiai mah diberangkatkeun ku kula eta bae pangbimbingkeun nya oh tu teu naon bisa kos kitu mah niatna karena Allah. Tuh masalah teh kos kitu mah ngaji kene aju ulah nanyakeun ieu sabaraha pina tah asal geus pi bae dagang ngaran asal geus pi bae dagang ngaran oh ulah nanyakeun kos kitu geus pokona bae ieu mah karunya ka masyarakat bisi teh jahun ketoap batur maka kenca nyana kakatuhu tabrakan kan sai kudu mah disopah heula ka marwah nyana mah tibarwah ka dibabalik jadina bisi kos kitu doang ke bisi kieu deui di ditu naon jumroh batur mah di Aqabah wusto nyana mah asal eta lancuh bae jeger ke lain masjid emeng bisi kitu doang tak dituduhkeun ayo atuh gitu karena Allah masalah ngaji ngaran dah cik malaikat antil kumul jannatu surga wahai jelema nu iman tur amal saleh berangkat surga nu bagian maneh geus jelas ditambahan deui ku kafir-kafir anu jatah surgana ku ari jelas-jelas moal kunyana diwariskeun ka maneh uristumuha dua urang boga tempat deui Masya Allah bokingan urang asli hiji jeung warisan ti kafir-kafir wah rajas waduh lamun teh mah satempat aya 70 widadari sedengkeun tempat ieu 70 kali 70 wah teu bisa ka mana gugulingan di susu widadari urang. Halo Gusti Allah. Masya Allah. Kuari mah ahli sorga geus cicing di sorga, ahli neraka geus cicing di neraka.
geus masing-masing tempatna kuari mah malah sorga teh pernah dibukakeun ditinggalikeun ka ahli neraka tuh. Itu sorga teh tempat maneh nu sabenerna mun maneh iman jeung amal soleh kulantaran maneh teh iman ka Gusti Allah jeung ka Kangjeng Nabi Muhammad, maka ieu tempat anu jang tata dina jang maneh kuari mah geus diwariskeun ka tatangga maneh. Duh. Geus ngeunaheun jasa pokona urang di sorga. Kuari mah urang sorga geus cicing di sorga, urang neraka geus cicing di neraka. Maka kuari ahli sorga nanya ke ahli neraka, wanada ashabul jannati ashaban nar. Ahli-ahli sorga teh menyeru ngagero ke ahli-ahli neraka. Lamun aya ahli sorga samiliar berarti samiliar ngagero kabeh. Hoi! Mana tingku haramat samiliar jelema hoi ahli neraka cengeng-cengeng ujian pangang ceuli. Didinya teh lain kudu kabehan lantaran bahasana ge ashab teh jama kapanggih jeung jama aljam jama di mana muqabalah jeung jama iza kubila lil jami maka tusiat maknana tengke diwarna-warna dibagi-bagi. Carana mungkin kelompok itu ngomong ke ahli surga, mungkin kelompok ieu ngomong ke ahli surga, mungkin deui saurang-saurang yang ngomong ka jelema anu kunyana diwauhan keur di duniana. Henteu lain bareng kabehan ngomong, "Boh, sakumaha abri?" Abri kan jeung polisi lamun geus siap kabehan. Siap dan ngomong kabeh bareng teh. Aya kelompok itu, kelompok ieu, aya saurang-saurang. Nah ieu bahasana jama kapanggih jeung jama. Nada ashabul jamaah, ashaban nar. Aljamu idza kubilat lil jam'i maka tuziat. Maknana engke bakal diwarna-warna. Berarti mungkin per kelompok, mungkin perorangan. Nah, bisa saurang kapanggih jeung saurang deui. Aya jelema ka sorga kuari ye kapanggih jeung ahli neraka babaturanana. Tedi sia di neraka. Aing di neraka. Ted sia kunaon ieu di neraka kunaon pan sia keur ieu. Aduh jeung aing babaturan keur di dunia. Kok di neraka sih? Kredit. Ada geus puguh tabakan kos kitu tamata ieu mah jeung kafir. Baheula teh keur di dunia teh urang wau kasih engko material ko ahut. Ya tadina urang nyokot paralon kanyana, nyokot kayu kanyana, nyokot engsel kanyana. Bahkan sok ngobrol ai prak di akhiratna urang maka sorga si ahut maka neraka. Kok di neraka? Iya. Kenapa kau neraka? Ya nggak iman. Waduh, kok, aduh, di neraka ya, panas ya, jangan ngomong. Aduh, atau Presiden Gus Dur kapanggih ke jeung Presiden Clinton baheula kungsi ngobrol wauheunnya nama, jeung George Bush kan wauheun jeung George Bush, engke kan Gus Dur ka sorga, Clinton ka neraka, George Bush ka neraka. Jeung berbagai-bagai nu kana neraka kafir kan disapa ku Gus Dur. Hai Clinton, dadah. Dadah. Sini. Come here. Ngobrolnya ada didinya. Oh, tuh. Mari teruskeun aing. Emang kunaon teu bisa jing. Aduh, langsungnya nyaritakeun bagaimana kabarnya dan apa yang dilakukan. Aduh. Ngobrol ta perorangan ngobrol. Urang ngobrol jeung sing ahut, jeung si siang-siang malingseng ngobrol, jeung si Tegwan ngobrol urang kabeh. Nah, jeung kafir-kafir nyeuna geus jelas-jelas ahli neraka.
atau babaturan orang ngejawara tadi nyabu baik di dunia nanti. Waduh, teu eureun-eureun nya. Nyaho kaler kidulnya. Geus teu nyaho naon teu nyaho naon. Kasangan. Saya keur naon? Keur aya di langit aing. Di langit sabaraha langit ka-7 aing keur di Sidratul Muntaha. Goblok nyabu bakos gitu tolol. Saya kapanggih jeung saha? Waduh, kapanggih jeung Gusti Allah. Tolol teh coba. Nu jamu mah bloon. Nu jamu mah kan lamun kuahan kadengena, ngadenge nyana mantes rajaban nyana asa ka langit. Ngadenge kitu Kangjeng Nabi kitu naon naik buruknya na asa naik buruk. Aing geung Jibril naik buruk ya. Jibril urang mana bojong. Tolol taruh jabu. Gele mah kecil jabu. Mantep guys. Tambah ku ekstasi. Dicarekan geus seurinya. Syakaron. Tolol sakikitlan we aing keur aya di sorga Firdaus. Waduh, eta jelema nyabu teh kos kadari. Di Indonesia teh pohara lain bae masyarakat biasa, polisi, abri nyararabu geus teh aneh. Ge cenah kieu ulah sok suuzon aing mandek suuzon bae. Kumaha lamun ditajakeun data lengkapna nyaho jasa aing. Ulah sok sombong ge sekali-sekali sombong. Kon kos nyahoeun jasa, makana kitu ge nyaho jasa. Abri nu mana moal bejakeun eta karak rahasia. Polisi mana eta karak rahasia. Lain apa polisi tangkrang gimana bae lo. DPR ge nyabu sarua bae. Sok sambarangan kiai aing ngomong teh abong letah henteu make tulang, cak satulangan letah aja henteu. Eta sasamgeunana bae gue mah aing bae aing menyaho. Sia teh lo boga ka nyaho. Sepira dagang toge itu sia mah. Emang kiai osok beberangkatan gitu tetep kudu beberangkatan nyaho mah. Nyaho jasa. Nyaho di mana kiai? Makana ceng. Dah. Ahli sorga nu geus aya di sorga. Berbagai kelompok, berbagai perorangan kapanggih nyana jeung ahli neraka bahkan ngagero. Weh, Tedi. Weh, kok ahot? Waduh, kamu di neraka ya? Iya, nih. An qad wajadna ma wa'adana rabbuna haqqan. Nyata-nyata jelas-jelas kami ini telah ada di surga dan apa yang pernah dikatakan oleh Rasulullah disampaikan dilanjutkan oleh para sahabat, dilanjutkan oleh para ulama-ulama. Ulama mengatakan bahwa siapa orang yang beriman, takwa, beramal soleh nanti akan diberi kenikmatan yang hakiki. Telah nyata sekarang saya merasakan surga yang luar biasa. Apa yang dikatakan oleh para kiai-kiai, yang kebetulan kiainya juga bukan Kiai Golkar. Kiai Golkar mah nggak tahu sekarang di mana itu kepalanya, nggak tahu saya. Ini mah kiai yang asli. Ya dia pernah menyatakan bahwa siapa orang yang beriman kepada Allah dan Rasulullah, beramal saleh akan diberi kenikmatan yang hakiki, surga. Saya telah menemukan qad wajadna ma wa'adana rabbuna haqqan. Mantap bener. Bukan sekedar mantap, mantap. Ada apa sih itu di sana itu? Wah, tete banyak bener tete. Berbagai potongan semua. Udah pokoknya enak sekali dah. Buah-buahan banyak di sana, kendaraan luar biasa. Pokoknya mah pengen minum, kita pengen air apa juga ada. Yang namanya bir Manson itu mah kecil. Di sana di surga yang saya rasakan luar biasa banyaknya. Wah, pokoknya mah susah nyeritain jak. Sebab apa? Dulu kan kiai mengatakan kalau muludan rajaban, dia selalu mengatakan siapa orang yang beriman dan beramal soleh, surga bagiannya. Di sana akan menemukan
kenikmatan yang hakiki. Saya sekarang sudah merasakan angkot wajadna alaih. Saya telah merasakan ma wa'ada rabbuna haqqo, nyata-nyata. Yang mau saya tanyakan, Fahal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqo? apakah engkau juga menemukan apa yang telah dijanjikan oleh Allah, oleh Tuhan, bahwa setiap orang yang tidak iman, tidak beramal soleh akan masuk ke neraka? Ini sudah menjadi kenyataan apa enggak? Nyana ngomong kolu naam. Apa yang engkau telah tanyakan tadi, bahwa kenikmatan yang hakiki bagi orang-orang yang masuk surga engkau telah merasakan. Kami pun telah dijanjikan oleh Allah dulu waktu di dunia. Kami telah mendengarkan para kiai ceramah, orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah Muhammad, itu nanti akan diberi surga. Kebalikannya, ketika tidak beriman dan tidak beramal soleh akan dimasukkan ke neraka. Jelas kami sekarang telah ada di desa neraka. Oh, kamu udah di desa neraka? Iya. KTP-nya nomor berapa sih? Jangan ngomong KTP, gue panas nih. Saya di neraka. Kenyataannya sekarang telah ada jelas. Ucapan-ucapan para kiai dulu mengatakan orang yang tidak beriman dan beramal soleh akan masuk neraka. Saya sekarang lagi di kulub-kulub. Apa itu kulub? Itu yang gelotrok-gelotrok gitu. Masya Allah. Aing pohoan bahasa Melayu. Sika nyawan ku bupati aing diondang teh yang poho tambah poho. Maka geus jelaslah ahli sorga nyaritakeun kanikmatan anu dirasakeun di sorga. Kitu keneh pertanyaan jang ahli neraka. Ku ahli neraka dijawab muhun, jelas jasa geus kapanggih ku ari maka nyeri siksa nu aya di neraka teu bohong. Fa'adzana mu'adzinum bainahum al-la'natullahi 'ala zalimin. Maka tidinyalah begitu aya ucapan antara ahli sorga jeung ahli neraka. Silih tanya silih jawab, celengkeung aya malaikat nyarita. Fa'adzana mu'adzinun ayanada munadin bainahum. Malaikat nyarita, wahai ahli surga, wahai ahli neraka, perlu diketahui al-la'natullahi 'ala zalim. Laknat Allah, siksa Allah ditimpakan, dirasakan, diberatkan ala zalimina, untuk orang-orang yang zalim. Tinggal ngahep-hep bae ahli neraka. Di neraka ngadengikeun omongan malaikat. Nu mana nu zalim teh? Alladzina yasudduna an sabilillahi wa yabghunaha 'iwaja wa hum bil akhirati kafirun. Jelema-jelema anu menang laknat Allah nu ditibakeun diberatkeun ka jelema nu zalim teh ieu jelema nu zalim teh waktu di duniana. Alladzina nyaeta jelema-jelema yasudduna nasa an sabilillah anu nahan ngalarang manusia tina jalan ka Allah. Nyanana geus teu daek iman ka Allah ka Kangjeng Rasulullah, di samping eta ngahalangan deui kanu deuk iman. Aya sekelompok manusia Kristen agamana anak nama hendak asup Islam disiksa kunyana. Ieulah jelema alladzina yasudduna an sabilillah. Awas kamu masuk Islam, akan saya siksa kamu. Tidak lihat kamu nih, bapak nih, lihat nih, mamahmu, lihat mamahmu. Kita udah kadung nyembah ke Yesus Kristus. Dia itu Tuhan. Dia dilahirkan di Yerusalem. Dia Tuhan itu. Kamu jangan sampai salah. Pak,
Itu Tuhan dilahirkan di Yerusalem. Sebelum dia lahir siapa sih Tuhannya? Jangan ngomong gitu lu. Gua malu ntar. Pokoknya Tuhan aja itu dia. Ya kan dia dilahirkan dulu 25 Desember. Walaupun itu kan dimasalahkan oleh Paus Benediktus. Dia menyatakan karena dia sudah masuk Islam. Sebab dia adalah meneliti bahwa menurut Paus bohong itu. Bahwa Yesus itu lahir tanggal 25 Desember. Itu bohong. Saya sudah teliti. Dari kebohongan itulah maka saya masuk Islam. Yesus itu bohong. Eta Paus ngomong. Setelah masuk Islam. Paus Yohanes Paulus pun mengatakan bahwa Yesus Kristus itu Tuhan dituhankan sebelum dia wafat, sebelum dia meninggal. Saya masuk Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Bohong itu Yesus. Yohanes Paulus nanya, naritakeun kebohongan Yesus Kristus. Nu kuari makana ditahan ge. Paus Benediktus eta karena menyatakan kebohongan Yesus Kristus. Nah, saya mau masuk Islam aja Pak ya. Jangan! Kadong, tahu kadong lu. Itu bahasa Cengkareng tuh. Kadong lu, Tuhan kamu itu Yesus. Dia dilahirkan di Yerusalem. Iya. Itu Tuhan. Tuhan, sepakat semua orang. Jadi dulu itu mengadakan konferensi bahwa dia adalah Tuhan. Jadi eta nyieun Tuhan teh konferensi muncak urang mah di MPR gitu. Blonnya. Blon. Jadi eta benang ngajukeun masyarakat bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Itu sebelum lahir siapa Tuhan, jangan ngomong gitu lu. Gua susah kalau gitu tuh. Susah gua juga. Gua juga gak tahu itu sebelum Yesus Tuhan tuh siapa, enggak tahu. Katanya si Allah. Tolol tuh coba itu. Tapi lu kalau coba-coba lu keluar dari Islam, lu gua siksa lu. Lu kan anak gua siksa dah. Pokoknya mah kalau enggak kasih makan, enggak sama sekali. Kalau suruh makan, makan terus lu. Sampai mejen lu. Apa itu mejen? Nah, itu bahasa orang pondok mejen tuh. Enggak tahu kamu mejen. Itu bahasa pangjore-jorena bahasa mejen. Di dunia enggak bahasa mejen eueuh. Masya Allah, tapi tetap baik hidayah mah datang, hidayatul khalqi, hidayatul irsyad, hidayatul taufik. Allah nu bogana kajen teuing di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah keluarga nu kafir, wayah datang mah hidayah Islam baik. Boro-boro eta deui, ieu nomor 1 di dunia ngaranna ge Paus. Eta makan imamna Kristen mah, tapi tetap baik wayah hidayah nyulusup mah ku Gusti Allah. Iman mahal iman mah, tapi kadang murah. Anak Ki Haji urang Bitung cuman sekolah doang di Semarang, balik ka dieu asup Kristen. Murikak bulu urang mah. Aya deui jelema ka Yogyakarta kuliah bebenean nyana jeung Kristen, balik hanya setahun ka lemburna menta ka bapana ditikakeun jeung Kristen. Eta mah no Kristen, tah mah Kristen masa no kudu kawin jeung Kristen. Ji, puguku lagi geus asup Kristen. Nauzubillah min zalik. Mahal, murah, hidayah Allah nu ngatur. Ya Allah, ya Rabbi. Lamun urang nyaritakeun hidayah Gusti Allah nu agung, Abu Jahal kurang kumaha pinterna. Mamang ka Kangjeng Nabi tapi tetep bae teu iman ka Kangjeng Nabi. Ya Allah, ya Rabbi. Tetapi Ki Umer anak bangsawan, jeung jelema anu hebat luar biasa, kaya raya nya nama, pakaian anake mun kuari mah puluhan juta, tetapi dibere hidayah ku Gusti Allah jadi pelopor jana perang di hareupnya. Hidayah. Hehehe, atuh hidayah mah hese. Jelema ti mana-mana daratang hayang ngadaekeun pangajian supaya leuleus hatena, supaya leuwih nyaho ka Gusti Allah. Hidayah datang, urang lembur di dieu mah endahan indit. Ulah seuris ya, seung serikeun bloon sia. Aing kasinggung. Eta teh urusan Allah, nu mantap kiai ulah sok mamarahan. Dititahna ge nyampai-nyampaikeun bae ulah sok maradu tak budak kunaon teu nurut ka aing. Je, titah nurut ge lain ka sia ka Allah. Matak lamun aya kiai ngomong kieu, aing asana pindah meureun di dinya emang kunaon? Teu daekeun narurut ka aing. Salah balilahan tak kiai. Tampiling habak sama kiai kos kitu. Siana bae ibadah. Leuwih ti sia ajakan, daekeun alhamdulillah, teu daekeun atuh sia bae lu bener jalain titah nurut ka sia ka Allah. Kitu.
lah cenah kiai geus teu narurut cenah ka kula di ditu mah deuk pindah bae aya eueuh dirinya masjid aya nu salat aya berarti kan nurut ka Allah teu nurut ka sia aya naon di hate sia da jelema nama masjid geus aya ibadahna geus salat geus berarti nyaho ka Allah adapun teu nurut ka sia ngaji teu daek da ngaji ka sia dan lain sebagainya siana berarti teu wajar dituturkeun ku urang dinya lantaran di jerona aya proposalan ya dibabetkeun hulu sia ku aing sia tuh pan sia mah cenah kiai mah sayu kos kitu bae aing mah kos kitu pugu ngomong ulah nyalakeun di diri sia introspeksi ya lain kita nurut ka sia ka Allah urang cicing di dinya teu ngaji ge teu magahan ngaji jelema geus balaleuneur teu kudu ngaji ibadah bae ka Allah maca Quran nu loba maca shalawat nu loba zikir nu loba jehe ulah sok aju kulaonnya teu daekeun ngararaji ka aing hawa nafsu eta kos kitu jehe nah alladzina yasudduna an-nasa an sabilillah nahan teu meunang asup Islam saya Kristen yasudduna an sabilillah saya Yahudi yasudduna an sabilillah urang kuari lamun nyaritakeun tentang penganiayaan Yahudi terhadap Islam Masya Allah aya nu geus 3 peuting saminggu teu dibere dahar datang ka dinya sugan teh dibere dahar tonjok yeuna huluna ku pistol ces golepa seringan penganiayaan Yahudi terhadap Islam emang kos kitu Yahudi mah ti baheula ulah dijadikeun ku kumaha biasa bae urang mah ibadah ka Gusti Allah geus aya catetanana di Lauhil Mahfuz apa kos kitu nyana mah nyana urang mah urang bae ku ari nyaritakeun tentang dakwahna Yahudi di Indonesia je atuh emang nyana mah ti baheula dakwahna kos kitu nya nama deuk ngayahudikeun Islam urang na bae sing kuat iman ka Allah iman ka Kanjeng Rasulullah kakarak dibere kredit na ge urang ngelai kakarak dibere televisi bae ge ngelai dibere tayangan-tayangan bae ge urang ngelai datangkan teu berjamaah mimitina kablah ditu lemah teu salat je atuh urang anu salah jadi urang anu bener mah ya teu hayang aing diperbudak ku Yahudi piceun ka televisi urang emang sireman ganti tolol kiai tolol itu boloon bin tolol teger atuh teh moho alai Yahudi atuh aing Yahudi mah Uzair atuh aing mah Kangjeng Nabi Muhammad Nasrani mah ka ditu Yesus Kristus atuh aing mah Allah jeung Kanjeng Nabi Muhammad kumaha cek Allah bae aing mah dina Al-Qur'an geus diceritakeun politik menurut Al-Qur'an ekonomi menurut Al-Qur'an aing mah deuk nurutan eta nyana dakwah aing bae titik beres ujian ieu mah sok kabawa ku pikiran nyana Pak ayo sia geura dakwah di dieu je tolong sebangun panasna mah dunahan jangan di dia ngembangkan Kristen Aisyah nge sholat nge tilok sholat aja mah orang pada yang seri Aisyah balinger kan dah ya tu pokoknya mah aing mah teu sholat ge aing kudunya ngembangkan ieu bentar ayang ngomong atuh pikiran siapa heulanan kudu sholat lah kalau mau naon siapa pokona tak sebab nu kos kitu mah okos bener bae engke da gor tidak boleh panggil nya ku pendeta kamu ini ada apa sih? Pokoknya nggak boleh ngembangin di sini, nggak boleh. Kami yang merasa tenggagu. Kamu punya mobil nggak? Punya. Bagus. Tuh bawa mobil saya. Yang mana? Oh no. Makasih ya. Yang kurang lembur. Kemarin telepon saya galak amat tentang ngomong. Lah, masing-masing basi agama. Masing-masing basi. Ini negara demokrasi. Tunggu sebaik. Kurang nyana-nyana kok beda jeung kamari lo omong eta sih ganti mobil mana eta lah masalahna tuh kan ayeuna teu salat tokos kitu ayeuna salat lain ibadah teger mah ngaganggu kana salat aing ngaganggu kana perjalanan ibadah aing ieu teu beres ieu kajian kumaha eta urang kan kababawa ku hari kababawa urang ku hari make pakaian ketika Natal milu make nu moncongong ka dieu milu trompet milu urang lamun nyaho sejarahna mah sedih sebenarnya
kumaha di Spanyol baheula aya Raja Isabella pan Spanyol teh negara Islam mantak loba ulama jebolan Spanyol orang Spanyol ketika raja tersebut ningali kebiadabanana maka dibrondol lah muslimin temakan ketika nunurut ka raja dicirian etalah make kerucut eta teh ditembak. Siapa yang ikut agama aku, nurut kepada aku, aturan-aturan aku, cek Isabella. Inilah tandanya di pakaian kopea eta. Kerucut, nah eta mah diamankan kunyana. Ieu mah yo anu tetep bae ka Allah, Kanjeng Nabi tembakan. Sabaraha ribu mungkin ratus ribu buak. Aya tuh nu make kerucut kabeh eta mah aman. Sugan teh diamankan ternyata ditembakan keneh bae terakhir. Bawa ke tempat ini juga sama tembak kabeh beres beak kabeh etalah kopeah kenang-kenangan Spanyol datang ka kuari dipakai ku anak urang sebenarnya mah nyana teh nganyerikeun urang duh sia goblok kunaon make kopeah kos gitu eta teh penganiayaan terhadap Islam urang teh nyawa sejarah dipakai bae pan ku urang anak urang dibelikeun nyok. Oh, aja pamajikan orang, milih hiji deui cenah jang di dieu, yang di dieu. Teu nyawa sejarah makana. Mun urang nyawa sejarah Inggris. Masya Allah. Eta teh non kitu ngaranna pembantaian terhadap umat muslimin, mukminin. Ulah. Cukup pakai kopeah bae, cukup pakai kopeah hideung, make kopeah haji ulah make nu moncongong kos kitu. Bila perlu geus urang mah daripada kos kitu make helm bae geus. Make helm ka masjid geus make helm bae geus urang. Kunaon sih make helm lain daripada make nu ka luhur mending make helm bae geus. Salat geus dikitukeun bae geus make helm bae geus. Tuh, teu kebal pamajikan ada datang aya ka haji aya di masjid sing hade besi galak. Emang konon rada robah pikiranna. Lain bakal gerogol ke masjid. Nah ieu alladzina yasudduna an sabilillah nu ngahalangan nyana dakwah menghalang-halangi untuk masuk Islam. Kabelah dieuna wa yabgunaha iwaja nyana terus-terusan dakwah neangan jalan-jalan anu sasar mengkolkeun tina bener kana sasar nyana terus-terusan ngondisikeun urang ge aya anak sia ieu tujuan deka mana bangun naon kitu ngaranna make samping bebah kula mah deuk mondok we deuk mondok ka mana dek mondok ka ditu bae kula mah hayang ngaji bae sakola bae sakola ulah mondok engkene sia hese teu boga ijazah mah hese dahar sia tah eta kolot wayabgunaha iwaja batur dek lurus ka Allah dipengkolkeun sakola eta ge termasuk jahanam tah kolot je mang wayabgunaha iwaja eta batur dek masantren hayang nyaho ka Allah hayang nyaho ka Kanjeng Rasulullah melalui kitab Al-Quranul Karim anu dijabarkan ku Kanjeng Nabi Muhammad melalui hadis Bukhari Muslim dan lain sebagainya anu diijmakan ku para ulama melalui kitab-kitab fikih dan lain sebagainya nyana hayang nyaho ka Allah melalui syariat naik tarekat naik hakikat cakolot da ulah sakola bae sia dibiayaan ku aing hayu hayang kuliah ka mana dekat Semarang dekat Kudus dekat Yogyakarta dekat Mesir hayu ku aing dibiayaan asal sakola ieu kolot wayabguna iwajah jahannam J. Sia eta ngagogondol tas naon sih duit bah. Deuk ka mana? Deuk ka dealer bah. Maksudna deuk meuli mobil. Sabar duit eta? Aya meureun 270 mah ieu yang meuli ieu na kijang di Nopa. Heuy. Ai sia ku kabalinger. Teu kudu digogondol duit. Cukup mawa DP bae kredit zaman kuari mah. Sia ulah make kes-kes kos kitu. Di pangajian ge Ki Uci cenah kudu kes bae. Ulah ngadegeun Ki Uci, moal maju sia ngadegeun Ki Uci mah. Ortodok Ki Uci mah.
ulang ngadengkeun geus sia maning kredit bae duit nu sawarena pake usaha. Jadi sia mobil boga per bulan katutup usaha sia. Ieu kolot wa yabgunaha iwaja. Jahannam eta. Ih anak deka sorga hayang boga meuli mobil teh jang zarah jang ngaji lah neuk dikeskeun bae ja acara kredit tah haram nu model kos kuari malantaran dua akad antara cash jeung kredit beda harga kecuali anu saakad cash jeung kredit akur bae ieu mah kan beda ieu mah deuk lurus jalan ka Allah melalui cash diulah ku kolotna wa yabgunaha iwaja jahannam ta kolot dipengkolkeun ku kolotna masyaallah. Ceng, sia ieu bangunna nyekelan foto bae eta naon? Ieu bebene bah. Nala. Ieu bebene sia. Bapak ngalamarkeun ka ditu. Ke heula pan sia anak abah. Pan dilahirkeun ku emas sia. Ieu teh pan hasil totoker abah sia teh. Abah bebeakan amat, Pak. Maksudna sia supaya nurut ka aing. Aing capek nyieun sia. Nu bener, Bah. Ye. Ieu kieu caritana ieu. Ieu si bebene sia ieu make jilbab, make samping emang santri. Di mana mondokna? Di Kinasuha Putat. Aing teu sedap, teresep, aing boga minantu santri. Aing mah teresep, aya aing mah sia boga sia teh boga pabajikan teh ya nu kuliah. Bahasa Inggrisna hebat, bahasa Jepangna hebat, bahasa Koreana hebat. Tah, eta nu kos kieu ulah nu make jilbab kos kieu mah teresep ye, boga minantu kos kieu ye. Paling ge salat bae kos kitu. Kita dagang teu bisa, kita nanaon teu bisa. Teresep aing mah, kajen teuing teu salat, pokon mamajikan sia asal modern. Ieu kolot wa yabgunaha iwaja. Jahannam ya kolot. Loba jasa ieu kolot di urang kan nu jahannam. Asana bagi dua bawa di majelis ge ieu jahannam kabeh. Ya Allah, ya Rabb. Ceng, saya ngeluarkan motor ke mana? Ngaji, Bah. Ke mana? Celongok. Ya Allah, ya Rabbi rumah tangga sia moal beres ku ngaji. Moal anggeus ku ngaji, deuleu pamajikan sia tuh. Atuh pan sia eta kan kudu dahar, kudu naon emang ngaji ku situ diberean duit ku kiai. Moal beres ku ngaji beresan heula imah tangga sia tah kajen ku kumaha ge ulah ngaji bae abah teresep neuleuh sia ngaji bae mun abah neuleuh sia dagang aing resep tapi ngaji bae abah teresep wa yabgunaha iwaja ieu kolot beuleum habak bawakeun obor ku naon sia beuleum abah pendek beuleum daripada di neraka mending ku ari bah sia masukan teman-teman wa yabgunaha yatlubuna sabil wajah nu bener disalahkeun nu deuk ka dieu ka katu diulahkeun nu deuk lurus diulahkeun teh iya naon ieu ieu muludan bidah teh so macem-macem segala muludan segala naon nyaritakeun Kangjeng Nabi kan lah geus teu kudu muludan ya di dia ya tah teu kencan muludan geja salat biasa sagala biasa ini muludan gandeng ngakeun muludan sagala rupa ieu mah kokolot lembur ngakeun muludan supaya rabat tambah cinta-cinta ka Gusti lah bedakeun geus teu kudu muludan wa yabgunaha iwaja jahannam tah budak jahannam usir habak jangan kos gitu ya brak usir diusir beneran wa yabgunaha iwaja nu loba jasa ieu mah nu wayabgunaha iwajana nu mengkol-mengkolkeun nak anak kamu ini cita-citanya pengen jadi apa letik kan saya cita-citanya pengen jadi ustad jangan jadi ustad jangan coba jangan jadi apa jadi apa saya pengen jadi kiai bah jangan nggak bagus apa jadi apa masinis aja ya masinis kereta api belum tak kolot jadi ustad ulah jadi kiai ulah jadi masinis satu naon bedanya jeung tukang beca masinis mah ngan beda saeutik doang itu mah buleut setirna ieu mah panjang ya Allah ieu wa yabgunaha iwaja ya Allah ya Rabbi neng
Ieu kakak kieu neng. Naon? Jaimah geus teger mobil atuh geus aya 3-4na perusahaan geus maju Quran kan nitah nyandung. Nah ieu mah kakak mandek adil saadil-adilna. Pokona mah mun di neng 2 poe di dieu 2 poe mun di neng sapoe di dieu sapoe itu mah kumaha musyawarah jeung para syaitonir rajim bengke. Nah ieu kumaha neng tah kumaha tah kira-kira jai imah geus teger kendaraan aya kakak usaha geus alhamdulillah asana meureun sapoe 10 juta mah kakak teh akan ngahasilkeun kaya karasa ku neng di bank ge loba keneh kan duit. Nah ieu mah kan masalahna ieu karunya loba awewe anu teu boga salaki ger terutama aya janda-janda aya yatim tah karunya ka yatimna kakak mah atuh heuh ja kakak mah aya soal kikituan mah jeung neng ge kurang kumaha ngan yatim. Kan ai mere langsung ka yatim makan teu bagus. Ai kitu makan makna dikawin kan jadi yatimna kan bagus. Yatim. Mulai geus ceuli ai galedeg dadedor. Ieu bandek lain nanya wah kitu ieu mah kira-kira ridho teh henteu. Waya gunaha iwaja. Tuh siapa emang hayang meureun. Masya Allah. Tapi pamajikan ngan nasehatan kak kula ge janyaho ja kula ge santri imah rusak ieu geus leuwih ti woto teger atuh kendaraan ja hampir teu kapake duit ja loba kakak ieu ngadidik kula ge hiji teu kadidik umum dua kak kira-kira kakak kumaha tah engke di akhirat tanggung jawabna kula ge ieu bisa salat bisa puasa dan lain sebagainya lain di kakak meunang ti sejen engke kakak lamun kawin deui teh kakak kumaha aju kakang ke berat ka ditu kulang ke teu gilir-gilir eta siap teu ka neraka jahanam beh. Tungtung nama tol. Adena cek awewe emang sia mah yang kitu bae. Dasarna sia mah embung waya gunaha iwaja. Udah loba jasa ieu. Mengkol-mengkolkeun jelema tina arah nu lurus ka Allah ka Kangjeng Rasulullah dipengkolkeun. Walaupun undek pesantren dipengkolkeun sakola, walaupun undek kes dipengkolkeun kana kredit, walaupun nu cita-citana yang jadi bagus dipengkolkeun dan lain-lain sebagainya. Cara dagang nu bagus mah kieu dipengkolkeun ku urang ku cara Yahudi. Di Islam kudu kieu dipengkolkeun ku urang ku cara Nasrani, dipengkolkeun ku urang ku cara kafir. Wa yabghunaha iwaja. Iyalah jelema anu zalim. Di Indonesia lain make aturan Al-Qur'anul Karim, make aturan-aturan kitu ham. Nah iyalah negara geus mengkolkeun anu urang deuk ka Allah, urang deuk ka Kangjeng Rasulullah, mampu lain mampu deui. Lain lalagan tapi kan dihalangan lah usaha nu ngahalanganna malah bejakeun si eta bae pokona malah. Nah ieu pemerintah urang teh waya bunaha iwaja sebab teu make aturan-aturan Al-Qur'anul Karim zalim. Mun nyaritakeun pemerintah adil di Indonesia eueuh sahuntu-huntu acan sebab teu make aturan Al-Qur'anul Karim. Ketika kajian geus teu make aturan Al-Qur'an maka demokrasi asal sing bener demokrasi mana buktina wa yabunaha iwaja. Polisi yabunaha iwaja, ABRI yabunaha iwaja, DPR yabunaha iwaja. Kitu kene pamarentah yabunaha iwaja, tinggal tunggu we paeh jahanam. Di cenah kiai sok sangeunah nabi ulah kitu atuh nyuran aing mah kitu bae. Supaya sadar doang ieu masalahna. Oh ja heueuh supaya kitu doang. Nah, malaikat nyarita al-lanatullahi 'alal zalimin. Lanat Allah dibikeun dibere, ditembelkeun ka jelema nu zalim. Yare, jelema nu ngahalang-halang kana agama Allah, jelema nu mengkol-mengkol kana lurus supaya belok, supaya mengkol. Iyalah bari manehanana wahum kafiruna bil akhirati nyana teu percaya ka akhirat geus pugu Yahudi geus pugu Nasrani teu percayaeun kana yaumul jaza jaga di akhirat kitu kene berbagai kafir teu percayaeun di akhirat bakal aya babalas urang ge percaya kosdu teu percaya lantaran cak haram cak agama nyana terus bae ngalakonan haram ieulah sarua jeung wahum bil akhirati kafirun
ahli surga nyarita jeung nanya ke ahli neraka, ternyata nyaritakeun tentang kanikmatan di surga. Kapanggih nu baheula hanya carita ku ari bakal rasa, kitu kene neraka nu baheula hanya cerita ku ari bakal rasa. Nah masih berlanjut kene wa 'alal arafi rijalun, engke aya araf antara surga jeung neraka, aya tempat ngaranna araf. Saha ye nu bakal cicing di araf? Wallahu a'lam bishawab. Dan ngariwayatkan sapa Imam Bukhari an Auf bin Malik saking Auf kang putaran Ki Malik alego jabi Auf ing lafad ataitun nabiyan kaning suning kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam di Ghazwat Tabuk, ing dalam perang Tabuk, wa huwa kangjeng Nabi fi qubati Adam ikut tetap ing dalam cubluk saking kulit. Pagwala maka ngucap ya kangjeng Nabi udut sitan baina yadaisa milang sira ing naneming dalam mentera areping kiamat bauti suji maut ingsun sumapati Baitul Muqaddas kari-kari den bongkar Baitul Muqaddas summa mautani kari-kari mautan yakhudhu fikum ka yasil gonam ngalap ya mautan dalam sira kabeh kaya kajepite atau kaya kedempete gonam itu wedus sumbas ifadatil mal kari-kari lubere harta mayutir rajulu mi'ata dinarin kari-kari ngawekeun sapa wong lanang ing 100 dinar yazilu maka dadi ya rajul sakhitan iku kang bendu summa fitnah kari-kari fitnah la yabqa baitun minal arab kang ora tetap apa umah kang tetap saking Arab illa dakhalatu angin manjing ya bait iya fitnahu ing bait summa hunnatun kari-kari hunnah takunu bainakum ma baina banil asfar kari-kari perdamaian takunu kang ana ya hunnah bainakum ikut tetap ing dalam antara sira kabeh wa baina banil asfar lain antara banil asfar yaqdiruna fayatunakum. Imam Bukhari ngariwayatkeun ti Auf bin Malik saur Imam Bukhari saur Auf kuring ngadatangan kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika eta waktu perang Tabuk berada kangjeng Nabi di cubluk ya tenda tina kulit. Sim kuring langsung lebet kadinya kangjeng nyarios udud sitan baina yadaisa bilang ku anjeun genep di antara sebelum kiamat. Tanda-tanda kiamat di mana-mana geus aya nu genep tanda kiamat. Masyaallah. Coba nomor kahiji tanda deket da kiamat maut kaula tanda kiamat hiji summa fathu Baitul Muqaddas nomor kedua dibongkar dimenangkeun Baitul diperjuangkan terus ku berbagai Yahudi sehingga Muslim ke menang Yahudi kalah ke Yahudi menang Muslim kalah eta mah moal eureun-eureun sebab Yahudi anu lumpat ka Palestina eta Yahudi anu aya di Madinah anu harita nyana sakit hati maleureun-eureun nama terus bae perang turun temurun sampai anak baranakan uncian kurang segede jelema turun ngadenge Palestina perang terus bae di baheula ngan engke dikuasai ku Yahudi dinyalah bakal dibuka lebar-lebar engke kunjungan sakumaha kunjungan urang ka Madinah kunjungan sakumaha kunjungan ke Mekah warigi geus dibuka lebar-lebar Baitul Muqaddas Aqsa
dua tadus kaya ya Allah tilu semua mautan di ayat mautan ya khulupik dua kematian kebahayaan anu bakal datang ka urang persis kos paehna embe kumaha paehna embe terlantar embe teh diurus embe engke digiring-giring embe geus dahareun engke neangan dahareun masyarakat lamun geus kos kitu ieu geus tanda kiamat wanita urang teh bagaikan kambing bagaikan ini ayo urang teh digiring-giring di dieu parab digiring ka dieu aya embe nu di paraban bae teh ieu mah embe bagus paraban netang kalalin tuh yang bisa diadukeun embe nu teh diurus aja ka ditu di ka gunung-gunung di dieu geus lahan embe lantaran dipake punya embe nyingkir lantaran embe di dinya teh geus lahan dipake ku jelema-jelema nah ieu embe sabisa-bisana nyatuan lantaran nu ngurus eueuh akhirna embe teh sabisa-bisana aya plastik di dahar aya segala rupa di dahar terbengkalai parae saware embe teh nu gubrus nu pincang nu kalaparan tah lamun geus model kos kitu manusia ieu geus tereh deukeut ka kiamat digiring-giring kan dengan cara dibelian tanahnya dan nyarara kurang ngisi kabelah dia geus geunaheun digiringkeun deui tadi diurus mah henteu dipertahan bae pajakna eta kos kitu pajak ieu pajak itu pajak ieu pajak itu nu paling bahaya di pemerintahan ayeuna meningkatkan soal perpajakan paling bahaya di pemerintahan ayeuna perpajakan engke mali caritakeun cara-cara manehanana mendominasi perpajakan man bakal kerasa gitu segala rupa ke bakal dikenakeun bahkan geus jelas model kuari motor teh engke kabelituna imah kabelituna tanah dan lain sebagainya anu jahatna aya kemungkinan teu kabayar manehanana dicokot mun bahaya mun imah dicokot inilah tanda kiamat geus tereh datang seperti kitu kula lain nyingsieunan jeung lain suuzon ka negara tapi engke dibakalin model kitu wallahu alam ayeuna apa sabadana pos itulah bakal engke bakal jeri jasa engke mah piring dipajak sendok dipajak kaki kicep dipajak ditut teman sadar kenapa aja geus mendingan dihitut-hitutkeun kabeungeutnya ya aing rek dipajak mah ya aing nonggeng ka siasat pan sia nonggeng jeung bukurna eta lah masalahna geus hampir-hampir berarti kunaon dia ieu teh aya ketimpangan yang kaya makin kaya yang miskin makin miskin kama qala Roma Irama ieu bakal terjadi masyaallah geus bahkan ieu teh persis kitu getidinya bakalna sumastifadatil mal ambalaya harta loba jasa bakal ambalaya harta teh lain ngalagaan ieu dijual jadi duit ieu dijual jadi duit ieu dijual jadi duit ieu dijual jadi duit sehingga engke hiji jelema mere kana 1000 dinar nyana teh bendu lantaran naon atuh mere saeutik amat aing jadi aing aya nah ieu ge bakal terjadi engke buyah mah ngan ieu mah engke sabada imamah buyah mah ieu mah engke sabada imamah dua oh subur parah ngan memehna engke ye summa fitnatun la yabqa baitun minal arab illa dakhalatu engke aya fitnah anu henteu aya hiji ibah ti urang Arab dan lain-lainna kecuali asup cing sulusu fitnah ka jero imah baheula mah hanya fitnah radio doang informasi teu kadeuleu jelemana fitnah belah dieuna informasi teh melalui televisi kadeuleu bentukna fitnah kuari mah make internet make segala rupa boh kuari mah fitnah eueuh nu teu asup imah mana nu eueuh HP bakal arasupan
di jero HP teh kapan informasi nu bener anu salah hoak dan lain sebagainya urang henteu nyaho. Hanya orang-orang tertentu anu nyaho ieu bener ieu salah ieu bener ieu lain. Tetapi kan kurang ditelen lain di Arab bae. Amerika geus pugu, Jerman geus pugu, Eropa geus pugu, Australia geus pugu negara kafir. Ieu ka Indonesia kabeh we. Kuari urang lamun deuleu di Jakarta, deuleu di sakolahan mana jelema nu teu muka HP, nu teu mawa HP. Sabara ratus ribu manusia, sabara juta manusia di Indonesia hampir baru HP. Malah aya nu boga 2. Malah aya nu boga 3 sagala. Aya nu 3 sagala HP teh. Nah, ieu fitnah. Asal urang teu boga rasa katinggalan zaman informasi ka teh ka bawa ka dorong fitnah. Supaya kita teh layak pebetun bil Arab. Illa dakhalat. Ieu bakal terjadi geus wae. Timbul tina informasi eta. Jelema budak leutik kuari teh main game, kemudian sageusna main kunyana dipraktekeun, didinya meraktekeun soal babalapan nyana naik motor, naik sepeda sadaek-daek. Didinya nu nyana kunyana dipraktekeun, kunyana ditonton teh gelut, gegelutan nyana jeung babaturana. Kabelah ditu jadi geng-geng. Leuwih dahsyat didinya dibandingkeun jeung pendidikan di SD. Di SM didinya pendidikan luluh dasar di SD sabaraha jam sekolah teu asup ka hatena tapi di HP terus bae dibalik sekolah datang ke maghrib datang ke isuk deui pendidikan asup ka hate mulai nyana ngaekspresikeun pendidikan nyana nu meunang sorangan henteu kumaha aja kabehan geus ararasut apa maksud itu imah mana nu eueuh HP-an kantong mana nu aya HP-an geus sararia ge ka dieu mau HP ayo sia kumaha cuma minta layak beban. Iya, bisa terus kamehan di mengenai terek kiamat. Terek kiamat minimal kiamat sugro. Di HP diceuleuh ku pamajikanana ternyata aya WA-an jeung awewe sejen mulai ribut kiamat sugro ngaranna. Kitu keneh awewe HP-na teu meunang dideuleukeun ka salakina, diintip ku salakina dideuleuh. Masyaallah, horenganan ada main dengan laki-laki lain. Tuh, geus puguh anak ieu kiamat di imah tangga kiamat terus teu saeutik lain jelema leutik bae jelema gede anu pablesat imah tanggana gara-gara HP. Pablesat imah tangga gara-gara HP. Pablesat usaha gara-gara HP. Pablesat agama gara-gara HP. Kuari mah atuh bisa sababaraha panggung atuh geus bae nyanana ge eta ngundangna ge make HP bae. Bahkan teizin-izin kan make HP mah boleh deh yang penting DP-nya agak gedean. Kita kiai tolol dasar goblok bolon. Aya kuari kiai na dieu. Geus besok saksi leuk. Ya Allah ya Rabbi pinta terus. Ente di pelajaran deui anak urang kok jadi anak urang teh beringas kuari mah. Kamari mah daek make tiung kuari mah teh daek make tiung. Ya Allah ya Rabbi HP. Fitnah hasil informasi film barat India dan lain sebagainya kobo kuari di Indonesia mah tayangan ketika maghrib tayangan terus bae hendak melumpuhkan agama budak mah resep jasa kabawa ku kolot itu kan dia ku ayo coba ayo makin gak dia makin gak ngaji mah ngaji bae terus bae tapi pan ka masjid sakitu deket-deket teu nyahoeun ka masjid bahkan ditanya aya karpet anyar ge teu nyahoeun Tinyahuun nya mah, masya Allah, sia kita ke masjidnya. Emang kuari tihang masjid nggak sabaraha? Emang mah? Yes, ya mana mantak ke? Padahal mah ditipu barang nyana ke masjid. Bang, opat-opat kene goblok sia. Maksudnya aing sih ke masjid. Iya fitnah terus. Terus kun kukula mun kurang diceritakan tentang perpolitikan melalui HP jadi fitnah. Tentang perekonomian melalui HP jadi fitnah. Hoak di berbagai belahan pihak antara musuh jeung ieu teh jadi fitnah kiai dipitnah ku ieu geus babari jasa Gus Dur disandingkeun jeung awewe lamun teu hebat mah Ibu Nuriyahna kapancing lantaran Ibu Nuriyahna hebat bagaimana Ibu itu Gus Dur kok main dengan bintang film ya alhamdulillah kalau masih laku mah deuk aja untung jago bae Ibu Nuriyahna nah untung jago Dakwari, ya Habib Rizik dipitnah sedemikian rupa dengan wanita. Terpercaya setik-etik acan kajian kuku mah
Dia percaya saya tiga-tiga acan. Tetapi kan seperti eta lah fitnah. Dek ngejahatkeun jelema, dek ngagorengkeun jelema dengan mudah. Kitu kene dek ngangkatkeun jelema dengan informasi hoak babari. Ieu teh fitnah Kangjeng Nabi geus ngomong kieu. Geus ngomong kieu 14 abad silam summa fitnatun la yabqa baitun minal arab illa dakhalat. Khususnya di Arab, umumnya di sekitar dan lain-lain sebagainya. Tinggal kau bisa-bisa orang salamatkan diri orang katauhidan orang ka Gusti Allah, syariatna kena rapi supaya mantap orang ibadah tendenan tetes marifat ka Gusti Allah supaya orang mantap ibadah barang jeung teu tingkat tentrem indah ureuh teu mailu ka situasi seperti anu ayeuna jeung teu baturna supaya perang mah babarengan daripada orang mikiran bari orang can karuan tentrem kieu tengah jadi Allah ini ngomong mah bangun siap bangun henteu teh apaan ya Allah. Nah tinggal hiji deui sumahudna wallahu a'lam.